Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jorewa cilung asami majuna rajang matakeun samurai nak ngagunakeun jurusna anu ampuh. Sauhiu gila. Datang samurai ngarahkan anggota badan lawan. Tapi ngan sakolepat si jagal habuk geus pindah tempat, kacepetan gerakan anak leuwih cepet tibatan panarajang nu jadi lawan. Jorewa kolepat plus. Asami musirkeun paneuteupeuna kalebah si jagal habuk. Anu geus pindah tempat, Asami jadi beuki panasaran harita langsung nangtukeun sikapna pikeun maju dina rajang ngagunakeun jurus pamungkasna. Wah, sok sia gunakeun jurus anu leuwih ampuh sia. Oh, Asami. Sagadang deui mane bakal dirubuhkeun ku aing. Sok sia. Eta samurai anu gugulapan sekete wohna naonan keur aing mah sia. Oh, Asami. Koplok. Hai. Alasa kurang aja jaga habuk. Wadasi lanjutkan pertarungan ini. Jangan menyesal kalau tubuhmu terluka. Rasakan serangan jurus terakhir. Hayya. Jorewa cilung sauhiu gila. Asami majuna rajang. Samuraina lir upama jadi sababaraha hiji ngarah kana anggota badan lawan. Tapi Asami jadi ngaranjuk kaget anu lain dikieuna. Sabab harita si jagal habuk ngalakukeun gerakan anu di luar dugaan lawan. Lain wae sabetan samurai lawan teu keuna kana sasaran. Tapi kejadian saterusna samurai Asami harita dijepit ku curug jeung jari tengah dengan katul si jagal habuk. Sauhiu kesan cepit. Dua ramo dengan katul si jagal habuk anu ngacepit samurai lawan digerakkeun ser beratau. Samurai potong jadi dua bagian. Asami beuki namahan kakagetna. Caca leungit kakagetna meh bareng jeung lagragna potong samurai. Harita leungeun kenca si jagal habuk mubus nyusup ngahantem kana dada lawan. Srusup pus hiuk dek geus. Watashi kena kurang ajar. Asami ngagerunahan kan nyeri bari ngajengkang ka tukang terus rubuh ngababengkang. Bari dina kayaan rubuh jeung ngarasakeun ka nyeri. Harita Asami ngarahuh dina coro hatena. Manehna meh teu percaya kana kanyataan anu karanapan ku dirina bisa dirubuhkeun ku budak lalaki mangkat rumaja anu ngaran si jagal habuk anu ilmu silatna geus tapi kana tataran ilmu silat tingkat tinggi. Jorewa cidung celogedeg. Guntara datang nyampeurkeun kan tempat rubuhna Asami. Bari edek jeung gumasep harita Guntara terus nyarita ka Asami. Nya cek akang ge kumaha Asami cantik sayangku demplon denok. Jangan ulah coba-cobalah cari perkara jeung si jagal habuk. Sehebat apapun jurus samurai yang digunakan,
Tetap saja Asami cantik tidak akan mampu ngerehkan si Jagal Hawuk. Jadi sekarang ayeuna mah demi keselamatan Asami cantik yang behenol nerkom ini, juga semua murid Pujiama, mending menyatakan diri sajalah. Jangan sampai menimbulkan picacapekeun. Sakumaha anu dicaitakeun ku akang teh nya. Pilihan ada di Asami cantik. Coba gimana nih? Asami da puguh daya tahan badana geus kalaati. Harita terus sengkat nangtung dina kayaan masih ngarasakeun kajari dina lebah dadana anu kabeunangan ku panarajangna si Jagal Hawuk. Jerelat klepat. Cilegedeg. Si Jagal Hawuk nangtung di gigireun Guntara. Netep seukeut ka Asami baritus nyarita. Wah. Asok rek kumaha sia. Asami. Ayeuna si kepande kumaha sia. Mun keukeuh nolak mung menyatakan diri teh. Wah, yang dihancurkeun sapaguran Pujiama teh. Terus sakabeh murid jeung maneh kabehanana bakal dipodaran ku aing. Moal disesakeun, ditumpul ludeskeun ku aing sia. Asami. Geus eueuh di waktu maneh kudu mere jawaban ayeuna keneh. Sok sia da kumaha goblok. Asami sanajan dina jero hate mah barontak, teu bisa majar kumaha. Maehna geus coba deui pilihan kajawa kudu nganyatakeun diri. Da puguh teu mikeun mun dirina kitu deui sakabeh murid dibinasakeun ku si Jagal Hawuk. Akhirna mah Asami harita menyatakan diri taluk tunduk ka Ki Warangkas sarta ngagabungkeun diri ka barisan Warangkas Jaya. Samemeh ini teruskeun lampah Guntara ngusulkeun ka si Jagal Hawuk. Sangkan milureuh heula sakedeung di paguran Pujiama bari sakalian minta dijamu. Kituna teh lantaran Guntara hayang bisa leuwih deukeut ka Asami. Harita si Jagal Hawuk nya tujuan kana usulna Guntara. Geus kitu mah harita kabehanana arasub ka Jolima, kawilang gede imah anu dicecingan ku Asami teh jeung sabagian muridna anu datang ti lemur jauh mah memang malu cicing di dinya. Si Jagal Hawuk mah ngagoler ngalampengkeun cangkeng. Sedengkeun Guntara mah ngajakan ngobrol paduduaan ka Asami di rohangan tengah. Dari pahareup-hareup dina kursi kayu, harita Guntara bari edeg jeung gumasep ngajakan ngobrol ka Asami. Ulang ayeuna mah geus lain anu sejen Asami cantik. Jadi teu kudu ngarasa karagok lah. Dan juga tidak usah canggung. Ketika ngobrol berdua sama Akang ya. Ayeuna ku Akang dijelaskan bahwa kemampuan ilmu silat si Jagal Hawuk sebenarnya mah Akang anu ngalatihna. Jadi siapa lagi kalau bukan Akang sebagai duluna nu ngalatihna oge. Jadi benar disebutkan si Jagal Hawuk teh murid Akang gitu dah. Bisa dibayangkan ku Asami cantik. Cacakan muridnya sudah begitu bagusnya, begitu jagonya, komo gurunya. Tapi ya Akang tidak mau menyombongkan diri. Begitu Asami cantik. Percayakan sama caitan Akang. Hai, watashi percaya apa yang Kang Guntara katakan, Kalau begitu sudah banyak perguruan yang menggabungkan diri ke pihak Ki Warangkas. Watashi sudah lama jarang keluar, jadi terterang perkembangan sekarang di dunia persilatan. Hai. Kenapa? Oh, enggak. Memang betul. Sudah banyak perguruan yang menggabungkan diri.
Kalau mau diomongkan mah Akang anu paling berjasa. Kalau si Jagal Hawuk mah kakarek ayeuna bergeraklah. Sedangkan Popo Pakuron anu ilmu silatna tingkat 5 ya Akang anu geus naluk-nalukeunana. Jadi ya aneh saja Asami cantik. Kenapa ketawa? Oh tidak ini sambil antel bujur nih. Andaikan Asami cantik mau menerima Akang menjadi pendamping hidup ya maka jangan khawatirlah. Perguruan Peciamah akan akan saya jaga dan mual ayanu wanir ganggu lah begitu ya. Tidak akan ada yang macam-macam kalau Akang sebagai pendampingnya. Kebetulan Akang ge memang can boga tamatan hati gitu. Guntara bakat geus teu kuat sigana mah. Wani langsung negerakeun kayan hatena anu ngarasa katarik hate kapan tang rasa ku Asami. Rada barebeureum pipi Asami bari imutus nyarita. Hai. Kang Guntara ternyata laki-laki hebat, ya? Watashi terkejut mendengarkan ungkapan isi hati yang seperti itu, Watashi memang masih sendiri, tapi rasanya terlalu cepat. Kalau belum lama berjumpa, sudah bicara masalah cinta. Ya cenah naon atuh Asami cantik ya. Perasaan cinta mah teu kahalangan ku geus lila panggih atawa kakara tepung Asami ya. Kalau memang punya perasaan yang sama mahnya cukup malu-malu atuh. Banyak gadis yang mau sama Akang. Tapi selama ini hati Akang memang dingin kepada wanita. Akan tetapi begitu pandangan pertama jeung Asami cantik, nggak tahu gimana hati Akang langsung rungkad Asami. Dalam hati Akang, Anliu, hanya ada satu anu sudah meruntuhkan hati Akang. Siapa dia kalau bukan Asami yang cantik? Jadi bisa kan mun Akang sering mineng datang berguncung ka dia sayang. Kang Guntara jangan dulu merayu seperti itu, Watashi butuh waktu, tentu saja boleh sering berkunjung kemari, Pintu akan selalu open terbuka untuk Kang Guntara, Watashi akan menerima dengan senang hati. Ningali sikap jeung adenge caitan Asami anu matak suka kana hatena. Harita Guntara jadi asa tambah betah ngobrol jeung anu geulis. Tepikeun ka teu nyahoeun mun si Jagal Hawuk dina jarak sababaraha lengkah aya si Jagal Hawuk anu nangtung di tukangan Guntara anu diuk dina kursi. Akang benar-benar suka dan juga bahagia mendengar jawaban Ki Asami cantik seperti begitu. Itu menandakan artinya hubungan orang akan semakin erat. Cinta orang akan cepat bersatu. Seterusnya orang bakal duduk di pelaminan, merendeng di bengketku. Janji lupa sini. Apa itu? Nanti juga bisa dirasakan, ya. Pokoknya kita akan merasakan indahnya malam pertama, ya. Asami mah sudah cantik, ya tidak usah disamaran lagi lah. Begitu digulang gapel ditambul sama Akang. Saya tidak mengerti apa itu digurang gapel. Ada-ada saja Kang Guntara. Baru pertama bertemu sudah bicara masalah malam pertama, Watashi jadi tegang mendengarnya.
Kudu tegang ya. Nu tegang mah akang justru. Jangan tegang saya rupa cantik ya. Kangaranan saling mencintai mah justru harus menikmati ketegangan itu. Dan akang juga untuk pertama kalinya bakal belah duren ya. Yang wangi dan pulen. Apalagi durinya pulen montong ya. Montong diantapkeun, montong dirilakeun. Si Jagal Hawuk ngajanteng di tukangan Guntara, harita nyarita ngajakan ini. Sargun kurang ajar. Geus waktuna kudu mantog sia. Urang neruskeun di lampah. Montong kangenahan terus ngacoblak jeung si Asami sia goblok. Oh, mikir bisa teh. Guntara tinggal ka tukang. Ukur ngajawab ponok, painuskeun obrolanna jeung Asami. Kegelawuk. Sageleng lagi pokoknya nantilanan ya. Tak jadi gitu cantik ya. Akang lain saukur nyaritaan tepugu. Sudah pasti Akang bakal minang datang ke Sindang. Cukup 2 kali lagi Akang datang ke sini. Akang bakal langsung melamar Asami sayang. Asami, I love you. Hai. Kang Guntara ternyata tidak sabaran ya. Watashi jadi khawatir tidak akan bisa membahagiakan Kang Guntara yang gagah perkasa ini, ha? Si Jagal Hawuk amakeun siga nama sabab Guntara kalaka jongjon we nuruskeun di ngobrolna jeung Asami. Akhirnya si Jagal Hawuk nyerenteng datang terus ngadagungkeun sirana Guntara bari nyarita. Ari manes ya. Gablak jajawih henteu sate. Ngadengin henteu sate goblok. Aduh, hulu Akang didegungkeun. Tenang heula tuh, tenang heula. Ulah didegungkeun kitu waduh sila Akang jatuh daleng samangka atuh. Oh, montong kumasep sia Sargun kurang ajar. Abang ngobrol jeung awewe geulis ya. Aing ngatape geus dianggap. Hayang dijagot aing saja ha. Pokokna mah sia wani ngabantah kana caitan aing. Sia teh kabangkang atawa ngalawan ka aing setan. Belajar. Gablek gabogug ngan saukur. Satai kukuan aing. Wani ngabantah ka aing sia goblok. Lain gitu Awuk, lain gitu. Aduh, Awuk makalaka mempeskeun Mang Sargun itu dah. Teu kengeng gitu atuh ka Mang Sargun teh nya. Wuk, ieu mah kumaha. Atuh strategi Mang Sargun teh bisa kanyahoan nu tarina geus boga pamoga dari pacet atuh. Wuk, Ari Hawuk, sekemana meliwai ngomong teh meni tengah dukung pisan. Karena patekadan Akang teh Asami cantik, hampura jadi kitu ya ka mana eta we nya lah ya pokona mah kitu lah. Guntara ngomongnya ye ceparuguh lantaran era ku Asami jeung sieun ku si Jagal Hawuk jadi katetulusan ngamarkeun. Mandut naon saja Sargun. Awas naon saja kurang ajar. Makasih ya. Montong lobat serta goblok. Asami aing jeung si Sargun reng kebantu kayeuna we nya. Teruskeun lampah ka paguron anu sejenna. Hayu sia Sargun, manuk saja aing. Montong kumasep sia. Si Jagal Hawuk ini ti heula. Guntara nuturkeun bari nyabakan sirahna geus pamitan ka Asami da puguh eraeun. Sedengkeun Asami jeung sababaraha urang muridna jadi nyangsarikeun Guntara. Anu tadina nyarita gagah jeung percaya diri teh geus didugungkeun sirahna bari disarekan ku si Jagal Hawuk mah jadi teu beda we ti buuk menang mabuk. Tunda nu kacarita
caturkeun harita nang bule anu aya di dusun Alas Datar. Wanci geus peuting harita nang bule anu masih keneh ngagoler di tempatna sanajan dina kayan sadar. Tapi jadi kagetin waktu sakabeh tulang sandina karasa nyeri lalinu deui. Anggota badan teu bisa digerakkeun, jajauheun ka bisa ngoneal hudang. Kituna teh lantaran pangaruh racun panglupuh tulang geus ngarasuk kana sakujur badan nang bule. Dina kayaan keur kitu harita datang ki buyut Wajah Datar jeung Dewa Dewi Alas Datar. Dariuk sila bari merhatikeun ka nang bule. Gancang nang bule pura-pura peureum bari ceuli mah rancung ngadengekeun obrolan eta cil urang jalma. Sang Dewi Alas Datar anu harita miheula nyarita ditujukeun ka Ki Buyut Wajah Datar. Teteh lah henteu lepas sakumaha anu disaurkeun ku pangarsa Ki Buyut teh geuning. Ieu sinang bule teh geus teu bisa ngoneal hudang. Ieu teh pangaruh racun panglumpuh tulang pangarsa. Anu dihijikeun jeung anu geus didahar jeung diinum ku manehna. Geus nyaliara kana sakujur badana siga namanya pangarsa. Ya bener kitu Dewi. Ayeuna mah sanajan sinang bule boga kamampuan ilmu silat jeung kakuatan talaga lapisan tingkat tinggi. Tapi kangaranna di baruang ku racun panglupuh tulang. Ucar reka perjaya tipu muslihat mah teu bisa majar kumaha geuning. Jadi isukan isu-isu keneh urang bawa ieu mang keluk kudu dipelenan dewa. Siap pangarsa. Jadi ieu sinang bule teh dibawa ke tempat untuk ditangtukeun ku pangarsa teh nya. Sarta sinang bule terus dikuburkeun hirup-hirup atawa di ruang krepes. Siap pangarsa. Akhirna mah urang jadi boga jasa ka Nyai Putih Karoban. Sabab anu ngadatangan kapademukanana nyata sinang bule ku urang bisa dibinasakeun. Urang duaan isukan anu kudu ngagali keur ngubunas itu ngubunasi nang bule Dewi. Siap Kang Dewa. Anu jelas Mbah Renggong ge keberes ngaruang krepes sinang bule jelas kudu dibejaan. Malah kudu nganuhunkeun ka pangarsa Ki Buyut. Sabab manehna mah sanggeusna eleh jajaten ku sinang bule geus teu boga diupaya sajen. Beda jeung pangarsa Ki Buyut anu bisa merdaya sinang bule. Anu akhirna kieu geuning nasibna. Ki Buyut Wajah Datar boga anggapan sakumaha hebatna kakuatan ilmu anu kacangking ku nang bule. Tapi kangaranan geus aya dina pangaruh kakuatan racun panglumpuh tulang geus moal bisa nyangga pula, aya pulia. Malah sanajan diubaran ku tabib sakti jeung ubaran anu sakumaha ampuhna tetep moal mampu ngukulan kakuatan pangaruh panglumpuh tulang. Ki Buyut Wajah Datar ngabagikeun paneutepna ka Dewa Dewi. Bari tos nyarita. Anu jadikeun dewe karasa suka jeung sakumaha teh mah. Ieu sinang bule incuna sirawing dina akhirna mah peunang ditipu muslihat ku aing. Sanajan bener ieu budak teh boga kamampuan ilmu silat jeung tenaga lapisan tingkat tinggi, tapi kangaranan geus aya dina pangaruh racun panglumpuh tulang mah. Sirawing nu jadi akina ge geus moal mampu pikeun ngubaranana. Jadi sanggeusna isukan sinang bule di ruang krepes, di ruang hirup-hirup, si laing duaan kudu ngabejaan ka Mbah Renggong jeung Nyai Putih Karoban yen sinang bule geus dibinasakeun. Obrolan anu lumangsung teh kade ngejelas ku nang bule anu harita jadi ngarti kana kayan anu keur karendapan ku deurina pangna nyarisa tulang sandi teh. Tepikeun ka teu bisa gerak lantaran pangaruh racun panglumpuh tulang anu geus ngarasuk kana sakujur badanna. Nang bule anu diperdaya ku Ki Buyut Wajah Datar jadi kahudang amarahna. Hayang ngoneal hudang sarta ngalakukeun tindakan. Tapi jadi ngarahudeun jero hatena sabab entong boroni ngoneal hudang.
ngagerakeun curug ge teu bisa. Nang boleh jadi ingat karena caitan ayu manganti anu jadi indungna waktu ngobrolkeun ngeunaan kaya nang boleh keur masih dina jero kandungan sarta aya dina cangkreman si Dewanista. Harita ayu manganti kungsi di inuman racun ku si Dewanista. Malah ngagunakeun kakuatan ilmuna sangkan jabang bayi anu dikandung ku ayu manganti hancur kaguguran. Tapi segala upaya yang dilakukan ku si Dewanista kaya hasilna. Sabab si Rawing sok sanajan datang dina alam impian ka ayu manganti. Tapi geus mere kakuatan kajabang bayi anu dikandungna. Sedengkeun kibeut wajah datar sageusna ngayakinkeun kaya nang bule. Tapi keun ka waktu harita masih ngakoler teu bisa gerak, harita terus nyarita ka dewa-dewi alas datar. Geus diyakinkeun kieu mah urang kali tinggal ngalaksanakeun rancang dewek. Pikeun poe isukan teh we dewa-dewi. Anu bakal dilakukan ku urang moal tepikeun kagagal. Ku dewek geus bisa dibayangkeun mun urang teu bisa ngabinasakeun sidang bule, bisa dipastikeun Nyai Putih Karoban bakal mereka hukuman kepada urang. Sedengkeun kakuatan ilmu puputan Jaya Buana anu kacangking ku Nyai Putih Karoban geus jelas moal bisa diimbangan ku urang. Sakumaha anu kanapan ku dewek dewa-dewi. Sakabeh kakuatan ilmu dewek eueuh nanaonan dibandingkeun ijen jajatenolnan manehna mah. Harita ku sababaraha geprak roge dewek dilubuhkeun ku Nyai Putih Karoban. Masih kene untung tribinesakeun oge. Kasauran pangasa memang laras pangasa. Kakuatan ilmu puputan Jaya Buana anu kacangking ku Nyai Putih Karoban numutkeun wartos mah bakal langkung hebat. Upami engke dina sababaraha dinten deui lumangsung upacara tumbal nyawa dina mangsana bulan purnama anu dijadikeun tumbal Jakawanara bapana Sinang Bule. Satulisna getihna bakal diinum sarta dipake maneh ku Nyai Putih Karoban. Pikeun nyampurnakeun kakuatan puncak ilmu puputan Jaya Buana pangasa. Upami tos kitu mah kakuatan ilmu Nyai Putih Karoban tos moal aya anu mampu nandingan sahawai oge jalmina. Sanes kitu pangasa. Ya benar gitu Dewi. Benar pisan. Anu matak urang ulah rek coba-coba hianat ka Nyai Putih Karoban. Kudu bener-bener bela satya ngabakti ka dirina. Ku cara kitu akang ge tang bakal tetep aman. Malah sanggeusna Nyai Putih Karoban nyampunakeun kakuatan ilmu puputan Jaya Buana, manehna boga cita-cita hayang ngawasa dunya kajawaraan. Jadi ratuna Jawara. Geus cukup mabuleukeun urang sarikeun heula we ayeuna mah. Ngara isukan teu kabulangan oge urang seger. Geus kitu mah harita kibeuyut wajah datar jeung dewa-dewi alas datar terus maluru ka anggona. Dina paisukna harita isu-isu keneh nang bule dipanggul ku sang dewa alas datar dibarengan ku sang dewi sedengkeun kibeuyut wajah datar lempang ti heula. Ciluanana rek mudu ka tempat anu geus ditangtukeun pikeun ngaruang kerepes nang bule. Sangeusna datang ke tempat tu dituju, harita nang bule digolerkeun dina luhur jukut garing. Sedengkeun dewa-dewi alas datar harita ngagali taneuh nyieun lombang keur nguburkeun nang bule hirup-hirup anu kayana geus teu bisa gerak taya tangan pangawasa. Sangeusna beres nyieun lombang keur ngaruang kerepes nang bule. Harita dewa-dewi alas datar nyamperkeun ka kibeuyut wajah datar anu diuk nyarane kana tatangkalan teu jauh ti tempatan nang bule anu digolerkeun. Sang dewi alas datar anu teu heula nyarita ditujukeun ka kibeuyut wajah datar. Pangarsa kibeuyut. Lombang ke ngaruang Sinang Bule tos siap. Namun nah tos biasa dipastikeun ieu teh Sinang Bule moal dugikeun ka hudang
terus ngalakukan tindakan punten saling cepercantan kapangan sanu mulia. Iya mah bilih aya anu di luar dugaan gitu pangarsa. Ari Dewi kosok aya wae. Sanajan bener sinang boleh masih kene aya reng hapan-hapasna. Tapi manehna geus teu balak aya Dewi. Entong boroni ngonea hudang ngutekeun curug weh. Geus mah bisaeun. Leles. Aitun teh. Benernya Dewa. Leles pangusa, leles pisan. Mesti tiasa naon gitu pangarsa mulia. Janten moal aya tindakan naon-naon rupi nama. Bener Dewa. Apaan ku Dewa ceritakeun sakumaha hebatna ilmu silat jeung kakuatan talgala pisan sinang bule. Tetep moal mampu ngungkulan kakuan racun panglumpuh tulang. Nang bule. Dengekeun ku si Laing. Sakedeung deui si Laing bakal di ruang kerepes. Dikubur hirup-hirup deui sia. Si Rawing aki si Laing geus moal panggih deui jeung anu jadi incuna. Si Laing je tumbal di patempatan. Wayahna si Laing ku dewek dipercaya sia nang bule. Ditipu muslihat. Sabab eta hiji-hijina pikeun ngukulan si Laing. Asok bawa ruang ka sinang bule teh Dewa. Bawahnya siap palsa siap. Akhirna maneh je tumbal sia. Je tumbal di patempatan sinang bule. Kangaranan maneh geus ajal binasa mah si Rawing aki si Laing bakal silih jeung kanyanyirian. Bukan sorangan budak keneh geus dititah makalangan di dunia kajawaraan. Tarimakeun ku maneh kumaha rasa di duang kerepes salang bule. Sang Dewa alas datar geus ngalengkah maju ngadeukeutan ka lebah nang bule anu digolerkeun. Jadi kana gelengkahna dibarengan ku kaget anu lain dikieuna sabab sapada harita